Cik atuh ibu boga pisalakeun teh neangan teh da mamah teh jelema beunghar tepikeun ka emas sagurila teh neangan we nu rada beunghar kirang wara boga mobil boga pila boga segala loba neangan teh ulah anu miskin ngan ongkon we ka mamah haji mah haji mah da segala aya rek naon deui kacukupan rek bari anak turunan 15 ge mal beak kumaha haji mah neangan teh nu rada ayaan yang pisalakeun teh nya pokoknya mangke da mau mah nu beunghar mendiri ku teh ya. Ai dieu kolot mah ngabejaan ulah nu susah jeung susah we rek neangan teh nu beunghar pokona mah Haji ayeuna tuh abi kamu ngalanya ka mana ka ditu. naon kadewe bepetah mah haji mah pokona mah neangan kudu nu beunghar Kayak kita mah haji geus aya ku abi dibawa ka dieu nya. nya so Boga inung teh bawel teh ya, cuma teh boga kabogo. Riweuh. Kembang ros berebut tawis asih pibaturun mangjurung ati nuli Alah, alhamdulillah ayeuna mah. Pila kaurus. Sawah lega. Kebon boga. Karineangan jodoh we. Mincan teh. Karta tuh abi ya bade lajeng deui ka ditu bade ngontrolnya. Ngontrol heula ka ieu ka pila. Nah, kebeneran aya Hansip. Hansip, antosan sakedap. Ya Pak, ada apa? Ya ada apa Pak? Jadi kieu Hansip. Ya. Pan Pak Hansip mah apal gitu nya. Ya. Daerah dieu. Oh nyanya. Susuganan. Pan saya teh can boga jodoh. Oh, Susuganan aya gadis desa. kala sahanya. Randa bade Tanda atuh. Kan aya mah kemang desa. kembang desa gadis atuh. Iya, kan Hansip mah terang beren wilayah Oh, nya. kampung dia. Aya budak caji ya dengan ada juga bagong. Indungna. Tapi gelis dah anak nama. Gelis, Mantap pokoknya mah. ayo atuh. Ieu Urang teh itu. aya ka ditu jalan mah. Oh iya, Yuk. Hansip di payu nabi di Ya. panger apa uninga ya. Ya. Tak eta nu dimaksud anu gadung orang kali gelis teh. Oh iya. Paminan yang Sopi. Oh, Ya. itu orang cobi orang teruskan Oh, nabi ya. kersaga. Terus Tapi abi sieun Sieun. nya oh, nah kumaha kita? ada galak eta mah. Galak. Nya ibuna teh. Mun Hansip ku abi urang taros ya Nya hajina. abi di pengkar we. Mang. Cek. Damang. Haji Oh, Cah Haji. Terus di mana Cah Haji? kayak itu asa terang urang kali teu putra sanya Putrana Parura. Beraku Cah Haji teh uninga. Cek. Ieu teh bade milarian jodoh. sia teh ceucan Oh, haji Caji. Ieu geus teh kieu teh geus karab haji ieu teh bade milarian jodoh Caji. ieu mah kuasanya budak parurah kieu mah ayaan meureun biasa segalana Alhamdulillah boga sagalana we Cah Haji. gede Nya, oh ai kitu mah tuh hayu urang kanu Bu Haji mangga. hayu Si Ajat kemana nyaku aing keterangan tapi biasanya nongkrong di saung saja teh panas bae kieu mah ku aing teang ke saung tah eta biasanya si Ajat nongkrong di teh tapi siga aya ya si teangan ku aing Jat, aduh sia. Tetanganku aing kadon di saung. naon ka dieu deui riweuh Aing neangan ka mane? Aing mah keur naon? aing galau mun ceuk budak moraeuna teh Sia mah galau we. Lain kumaha jeung budak Cah Haji? ku eta apaan anjir aing teh heuh da kolotna mungeun ka aing kumaha Pira ku sia sakitu beungeut. goreng sia mah ka aing teh Kasep anjing sia mah jok kitu wae. Ayo awewe mah euy ka urang geus aik pokona mah Heeh, pan maneh TKW teh lagi selain hiji.
Ji aing mah kasih sopi hungkul. Heuh, benangkeun sama. Da kolotna atuh kumaha. Med euy aing Sama. Cek naon cicing mah di saung atuh. galau aing. Ayo tuh orang tadi tuh bari ulin. Ayo, Nama tuh? ayo. Naon atuh Aisyah nih? Lempang jadi eja. Siar suruh deui atuh kalem mah. Namburukeun. Kemananya? Ah, biasana ge di dieu si Ate. Ah. Ih. Aing pan kangen ka mana geus sebel anjing. Ya. Itu kebawa urang, Ejat. Ih. Ayolah. Ayo. Awas aing. Anjing. Kok dok anjing kamu ku aja taramja dah. Antep pun benang diatur mah. Ah, hei, tungguan. Neng kemana? Ya, tadi kamana kan Neng teh tadi teh milarian ka ditu ka saung, biasana ge di saung. Abi teh jeung si Kemet kemana si Kemet? Nya tadi teh mangke mete ka abi teh hayu-hayuan ka gebruskeun we ka ditu ka sawah. Nya. Apa? Tuh di dina. Ka mana atuh ayeuna? Sieun abuy mah. Neng kumaha atuh si mama teh geuning teu bisa narimakeun ka. Bingung Neng oge, soalnya si mama teh tadi ge nyarios kudu kanu beunghar. Atuh kumaha neng age da bingung. Hayang ka neng teh usaha acan bisa geuningan. Atuh ate teh usaha mah ngabegal. Neng daek ngaublag. Hmm, Nah atuh nita ka ngabegal. ya, jadi sarua bangsat mah. Neng daek boga salaki begal. Nya bae emang daek boga pamajikan ngabondon. Ulah Ulah. Kumaha atuh? Solusi yang terbaik. nanya sangarepan we lah nya namanya. Kumaha ke we nya. Kumamun mah haji nyusulan ka dieu kateh. Wah, asa regreg kieu neng euy sieun aya mah haji euy. Neng, kemana nya? Neng. Kang tangela. Kalanya antosan ampura deula si Neng mah. Mana Caji? Oh, ke arah nya si Neng teh. Saya. Pasti ini si Ajat terhadap jadah sugan budak teh. Tebenang di bejaan. Ulah jeung si Ajat teh. Ang susul lain maka itu yuk. Oh, hayu. Yuk. Oh, itu si Jadol teh. Si aku aing kudu disiksa budak itu mah. Neng, siapa bobogohan jeung si Ajat? Anak aing bobogohan jeung si Ajat. Jelema miskin malibikeun. Cek age bener. Cek aing ge teh nini lampir datang. Sambung, itu nenek lampir datang.